Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun palawargi. Tepangkeun wasta sim kuring Fitri Nurjamilah. Di kelas 12 MIPA 5. Di dieu sim kuring bade mintonkeun monolog anu judulna Ngeunteung. Wilujeng nyakseni. Manehna jongjon ngeunteung, neuteup imut kana bagian-bagian beungeut jeung awakna. Imut, kerung, jebi jeung sajabana. Geus pucing deui geuning tanda cinta teh, tanda cinta anu tara bisa dibogoda teh ya. Jarawat meni berem kieu pencet itu sieun teuing antep wae asa ngagukan deui tapi kayak jadi nyari keun urang ingkeun nepi ka asapna jiga cinta teuing anu keur ngacambah kaluar ti kulumudna mudeg cahaya anu sumora ti saca anjeunna akang anu beungeut keuring anu coba teu mah ka indung saur bapa mah irung jeung halus kuring teh nyeples pisan pangambung sareng kening mama ari gado ngolah ka enin nyaning kuring naon deui nya nu mirip mama teh oh nya bibir jeung buuk jiga kembar cenah kuring jeung mama teh tah palebah awak jigana ngalah ka bapa malah lebah leumpah ceki pisan pada ngagarublay cek mangomen mah kuring teh fotokopiana bapa nya ari bapa ti saha deui lamun lain fotokopian ti bapana deui mah nya aki kuring cenah eta oge da kuring mah teu kungsi tepang kabujeng anjeunna ngantunkeun mugi iman Islamna ditapi ku Gusti dipika asih ku Gusti anu Maha Suci amin. Eta saha anu kaluar dina karangkan beungeut kuring walah beuki ngalobaan ambuing oh kaharti ayeuna mah nya dina diri kuring teh aya mama aya bapa aya aki aya nini aya uyut aya bau jeung aya karuhun kuring nya aya walungan cinta anu ngembat panjang deui panjang pisan anu ngalewatan abad-abad kahirupan eta walungan teh ngocor ti Mama Adam Ibu Hawa terus ka karuhun ka aki nini ka indung bapa terus ngamuara dina diri kuring nya aya cinta ranjeun anu dipiara ku kuring balungan cinta ranjeun anu ngamuara dina diri kuring moal di kotoran moal di geulehan mugi Gusti biasa ngabdi ngajaring kana deui abdi ayeuna mah hate kuring teh keur mujina bunga cinta anu mekar di jero dada jeung jarawat anu meutung dina ieu pipi geurang ngaradakah terus kembangan terus buahan eta walungan anu ngamuara dina diri kuring keur sina ngamalir terus nepi ka anak incu buyut bau jeung katurunan.